Waalaikumsalam. Mangga bade aya naon? Abdi teh bade wawancara budak bade tumaros ngeunaan karena kebersihan di lingkungan sakola urang. Oh, mangga atuh. Mangga tumares naon? Lamun menurut Aji, kumaha sih kebersihan di sekolah teh ayeuna apa parantos bersih sadayana? Ari cekap di mah cekap bersih nanging ta can sadayana masih seueur oge anu kelas sapertos di jero kelas sareng di buruan sakola. Emangna sabaraha pentingna sih ari kebersihan di lingkungan sekolah teh? Yang penting kacida atuh kebersihan teh ngaruh pisan kana kesehatan urang sararea. Teras naon bae anu kedah urang lakukeun sangkan lingkungan sekolah urang tetep bersih? Misalkan kudu rajin piket dina sawaktosna. Saha bae anu kedah ngajagi kebersihan lingkungan sekolah teh? Nya urang sadayana lain ngan ukur panjaga kebersihan unggul, tapi urang sararea murid salaku murid jeung guru kudu ngajaga kebersihan. Emangna naon sih pengaruh kebersihan sareng kegiatan diajar di sekolah teh? Nya seueur sabab kebersihan teh tiasa ngasihan kenyamanan dina proses diajar. Kumaha tanggapan Aji pribados kana kasadaran siswa-siswi tarutamina di kelas urang? Menurut abdi mah tos seueur paduli kana kebersihan lingkungan sakola teh paling aya nu teu acan sadar pentingna kebersihan. Oh muhun, teras kumaha tanggapan Aji ngeunaan kana kebersihan sekolah urang? Muhun, teras kumaha tanggapan Aji ngeunaan kana kebersihan sekolah urang engking kanggo kapayuna? Nya mugi bae kapayuna siswa-siswi sadayana teh tiasa sadar kana pentingna kebersihan di lingkungan sakola. Oh muhun leres nya atos sakitu wae wawancara ti abdi ngeunaan kana kebersihan di lingkungan sekolah. Hatur nuhun kana waktosna. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam.